Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan Pang Cepot. Masih di breaking news, berita lucu, berita anu teu bener jeung pika sabeleun. Teu wajib percaya. Sadis saurang istri tega moe jeung dengeran kasur kulantaran kanyahoan geus disarean ku salakina. Saacan sempet disemprot ku gas air mata para demonstran anu geus potong hatena atawa nyeri hate, saacana geus ceurik kulantaran ingat kapopotongan. Hayang boga umur panjang, hiji aki-aki pura-pura torek nalika digeroan ku malaikat. Nah, aya aki-aki. Urang pamuda ngalaman barabak barared kulantaran geus rag-rag cinta. Harga sembako geus mimiti naik, diperkirakeun geus bisa lempang jeung lumpat dina taun hareup. Tragis, saurang jomblo rag-rag dina jurang masa lalu jeung kakubur karuang babarengan jeung kenangan manehna. Kusabab minang teuing disalahkeun kambing hitam demo nungtut diganti warna buluna. Aduh, matanya jangan plasok mencari kambing hitam. Diduga anu jadi sabab kemacetan, polisi tidur dihudangkeun ku warga. Aduh, nah aya wae nya. Mata polisi tong sadare. Sadis diduga istrina selingkuh, saurang salaki tega nicikeun cai panas kana jero cangkir kopina. Sugan teh manyura pamajikanana. Saurang mahasiswa hayang gancang ngarengsekeun kuliahna tepi ka S3 kulantaran nuturkeun tapak Samsung anu geus tepi kana S5. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen channel Tatar Sunda, channel urang Sarerea.